Yo, si kunyuk Yosep keur nguseup cak aing kenan. Heuh pan aing teh tadi teh ka ditu nya. Cak aing teh sia keur nguseup dina balong saha kunyuk teh. Aing nyebutna teh balong aing atuh ya nu entur cenah. Hari Minggu aku lebih baik ngusyap. Senang hirup aing. Tang loba. Nguseup ka boroken nih. Senangnya hidupku. Setelah aku nguseup, aing mendapatkan lauk. Mana, euy? Kamol. Kamu mau ngajak? Si teh nguseup aing nya kamol mah mau useup. Mau coba aja usap bae. Kadeuleuk ku sorangan ta dua. Naon deui? Aing teh kesal gitu teh. Malaan ieu bosan. Mau ngajak? Jauh. Yang milu. Jak. Nyuruh nguseup mah ku aing dibere hiji ta usupna. Ayo atuh ya. Aing teh mah eta kana punta pentak. Sia geus di mana kunyuk? Tas ngalah eta tah nempuan sawah geus diala. Kan aratap kene. Nah sia ti iraha boga tangkal caung kunyuk. Hah? Anu uapan. Lain ala cai mata genankeun bae ka dipeuyeum sia mah. Apaan tadi teh aya wanturna? Hewan turna. Kajeun teuing hewan turna mana naon ieu? Samuni mota. Apaan karunya? Wantur sia mah ieu wantur. Aing mah teh we lempangan ti tadi teu nepi-nepi. Nah, mana balong atuh? Atuh cicing heula Yosep pan ku aing keur diteangan balongna aing mah loba sia mah. Atuh da mani lila. Oh ya turkeun we mota. Kesel Lagek menta sia teh. Ya. Ya kuat. Tuh deuleuh atuh ku sorangan tuh Sep tuh. cing keur delokna euy. Nyawa atuh kunyuk. Ya. Eta mah sorangan kenya. Erek ngalah saloba-lobana ge sabodot teuing. Budahkeun Aing wae mah atuh. pedit. Budahkeun we bae. Heeh. Eling. Mana tuh eling jelema teh. Waduh we dibedahkeun. Oh, gerde udah laukna tuh. Nyawa atuh. Aing mah. Da ngamodal geura seteh hirup teh. Oh ieu menta jeung menta. Tapi dia diukna ya. Kan serang gede. Ya usapna ya. Awas ya kunyuk mun kusorangan dibedahkeun. Tuh. Aduh anjing meni kuno pisan atuh. Terus pugu aing mah beunghar. Anjir. Ya. Kita beunghar. Kadang hutang naon nu penting mah aya we balongna. Ayo carana kumaha? Saha tempo we ku sia. Ya kunyuk ya Sepnya. Naon? Geus ya bisi aya pangabutuh sajana ya di dieu ya upana geus aya di dieu heuh. Komplit euy. Tah, sia di dieu nguseup nanya. Heeh. Aing mek di balong nu itu di nu lanceuk. Heuh. Da aing najis bareng jeung sorangan mah. Nah, unung Ya. Bung aing mah hapek anjing. Sok tara meunang aing mah. si anjir. Sama bangetna banget apeseun. Nya, sok Heeh, Dik. sorangan nguseup sing loba. Heeh. Heuh. Engke lamun geus meunang bawa ka imah aing ka ditu atau ke samper aing di balong di ditu nya di nu hiji deuna. Heuh. Kade anjing montong dibedahkeun mah sia mah. Heuh. Heeh, moal. Awas ya ku aing mun dibedahkeun. Teke anjing sia. Heeh. Sok. Aji. Bok da Yosep kunyuk sia. Pentak we hayu pegawean. Usupna balong batur. Eta mah balong si Ogi anjing. Biasana si Ogi waya kieu. Ulin ka balong manehna ngontrol lauk. Kan si kunyuk keur nguseup tadi na balongna. Geus na diwara. Menta deh aing ludet aing nguseup na balong aing. Balong aing manu ieu Yosep sia. Udah euy. Itu mah loba laukna. Mun aing mah eueuhan. Rek menang lauk aing moal kitu nya. Oh, teh. Beun belah. Kieu kita balong aing ieu mah. Pada si kunyuk. Nguseup dina balong batur. Buka era. Aing nungguan si Ogi. Si Ogi sok aya ngaliwat. Kudukeun ke sia Yosep teh marog.
Aneh teh laukna balong aing mah teu muncul-muncul. Padahal aing melak teh jarang. Balong si Ogiong loba kitu laukna we. Keur naon Mang Jiwong? Gi. Kadieu. Kadieu Gi, kadieu. Yo. Anu di ditu kan balong manehnya. Heeh, nah. Yo, si Kunyuk Yosep keur nguseup cak aing kenan. Heuh pan aing teh tadi teh ka ditunya. Cak aing teh sia keur nguseup dina balong saha Kunyuk cenah. Aing nyebutna teh balong aing atuh ya nu entur cenah. Dah, kitu. Aing pan apa eta balong serangan. Teu cak aing meni balaga. Laukna loba nu aing Mang Jiwong cenah geus ka aing ngece. Cenah teh nu aing laukan. Nu aing ge sarua wae. Heuh cak aing ge yo. Kumaneh ka ditu. Gebrag si Yosep. Bere pelajaran tuman anjing. Aing hanes geus mau parah. Nya heueuh maneh anu melak itu nu ngala. Jelema lieur nu kitu mah. Pantesan lauk aing beak wae. Heuh eta meureun serona sero gede. Si Kunyuk mah. Juk deuleu ka ditu. Bener ieu teh. Jih, teu percayaeun. Tempo Jung. Lagi dempul teh. Heuh Jung. Mun sia mah ieu warah sama kitu mah. Fresh nu kitu mah. Kunyuk teh. Dulu ku si Yosep ta sia digeding sia ku si Ogi. Anjing berat. Ini lauk naon? Ini mah cocokan budak Kunyuk. Baiklah. Ai ka bukit resep usupna ge. Mending kewe nu si Yosep teraniaya. Ku aing ditembong kita ieu lauk aing Yosep koplok sia sirip. Teu aing Hihihi. Shipping. Oh. Kurmusuk Yosep. Bebeja heula aing. Untung aya Mang Jiwong ngebejaan. Aing tadi mereka kebon heula mah ka balong. Sebelah lima menang. Nah, iya. Encep. Nah. Si punya ngusep. Ini santai gitu asal balong maneh we merenya. Boba teh. Kenaon si Asep? Ngusuk buku ya aing teh tak Haji Wong. Aduh, ngusepnya. Oh, do kentu lauk ya. Anjing lauk nu baradag kieu nya. Heuh cek aing ge. Kan aing mah ieu teh. Lauk loba tuh. Sebenang aing ti tadi pusing aing deh. Dah, piraku lauk loba kieu menang. Tuh, deukeun. Tadi nyem jikeun make jimat cek aing ge. Kemana Mang Jiwongna? Nya, tadi mah kebelah ditutup. Modalnya ke mana lah? Aing saya teh. Mau Haji Wong bu. Jiwong. Heeh. Tuh, bener. Nah, tadi apa aing teh ilu, Mang cek aing teh. Useup atuh aing. Ajak aing teh. Bener ya, balong Mang Jiwong ya? Hah? Heeh. Kan aing gitu menang-menang di tadi semua aing lah. Iya nya, nu loba laukna balong Mang Jiwong. Tadi teh kapan kaing di sorangan mah di dieu cenah musuh. Ani saya naon Kunyuk. Anjing sendal aing. Balong Mang Jiwong, balong aing teh Kunyuk. Atuh, Pantesan gue aku aing lah. pan aing teh apal di tak Haji Wong. Aing alaan. Kunyuk Yosep. Lerok sia ta anjing. Aman aja. Anjing yo. Aman. Itu malah